Cuneng Tanjung, Iyasana Sri Paudwal. Geus amprok deui jeung manehna di dieu di pertelon deket Tangkat Tanjung. Asa ku kabeneran bae, teuing kunaon poe ieu mah beut hayang nanyakeun ngaranna. Bongan atuh da teu kaurek tibra sok ujug-ujug kagundamkeun. Cara tadi peuting. Rarasaan mah manehna anggurang kuring bari gugup bae. Ku hemengna naha nyahun ti mana ngaran kuring. Apanan dina panggihna oge ngan saukur seri leutik teu leuwih ti kitu. Ngobrol jeung nanyakeun ngaranna ge asa can kungsi. Nyeh. Manehna ngajak seuri ningali bibirna nu ambu cuy, matak uruy anu nyiram. Bajuna nu bodas nyacas dipapaisan ku kemang ros kayas nu ngurilingan cangkengna beuki nambahan kagelisanana. Siang nih. Pokna bari umbut. Ditanya kitu mah asa manggi jalan komo meuntas. Keur mangtos dicicipta samemehna hayang nanya mun panggih deui. Ieu dipiheulaan. Teu sirikna surat ajrag-ajragan asa meunang lotre. Muhun ngantosan heula raat hujan. Jawab teh bari teu poho ngajak imun. Deg deg deg. Jantung tatalu teuing surak teuing atoh danu puguh mah awak ngadadak panas tiris. Muhun usum hujan tos rata ayeuna mah. Cenah terus lempang lalaunan teuing reka mana. Susul atuh lainnya ngejedog wae. Kapireng nu ngahatean jero dada nitah nyusul nu keur memprit idit kakaleetkeun. Antosan teh cekeng bari lumpat mudag manehna. Nu digeroan ngalieuh matak nyeblak ku delekna. Reg eureun lalau. Leungeunna nyoaikeun buukna nu ngarumbay. Teuing kunaon tuur asa ngadadak nyorocot basa ningali pundukna kacipta bulu ipisna nu bisa ngahudangkeun rewuan kaheman. Hayang gerak api milik. Hayang jongjon musapan bari nyeuseup wangina. Geus nepi kuring ngan saukur ngajengjen kaos nu kasima. Teu puguh rarasaan. Komo basa diteuteub mah ngomong ge asa arap-ap eureup-eup babalieuran. Inggis katohian mun kuring geus neundeun harepan neundeun asih ka manehna. Milarian saha? Pokna bari ngagelenyo nyaman. Teu boleh seuri leutik matak sumeblak hayang rerendengan mun kongang mah hayang mibanda imutna teuteupna jeung dilakna. Rek dipupusti sangkan betaheun dumukna hate kuring. Sareng angkatna walon teh. Manehna ukur unggeup tandani nganyakeun. Bangutnya ngeuheun kana kaayaan hate kuring. Meureun kabaca tur tak karasaeun ku dirina mun kuring ngeundeun rasa. Sapoe, 2 poe, saminggu, 2 minggu, tepi ka teu karasa geus aya sabulana kuring wawuh jeung manehna. Tapi nepi ka ayeuna teu wani ngageroan ngaranna. Teuing kunaon asa teu hayang we nyebutna ge cukup ku Cuneng Tanjung. Mineng panggih lebah dinya kuring can wani rek tetelepek teh. Sabatae engkege pasti ngabejaan atawa ngajak ka imahna lebih raku rek saterusna panggih di dinya wae. Tapi da geuning tiis we manehna mah tara ujug ajak ninita ka imahna, malah mah bangun ngahalangan mun kuring hayang nyamper laingan saukur panggih lebah dieu. Bade naon atuh isin bari nage. Pokna bari tungkul basa kuring maksa hayang ka imahna. Hayang leuwih raket jeung kulawargana meh babari nyusul mun aya nanaon pangpangna mah. Nganya kitu keugeuh wae mungeun ka anjangan, mungeun ka tincak imahna ku pantat kuring meureun. Ukur kahayang mun kuring bisa mibanda dirina nu mindeng ka impikeun.
manehna mah meureun nganggap kuring kawawuhana saukur wawuh teu leuwih ti eta. Tapi keur kuring mah lain ngan saukur wawuh wungkul aya onjoyna rumasa ti mimiti panggih hate ngait ka dirina. Tapi Cuneng Tanjung kaos nu hare-hare mindeng ngabalieur mun pareng Pak Amprok teuteup ngan kuring ngawanikeun karep terus ngadeukeutan terus satia ngadagoan manehna di deukeut Tangkal Tanjung. Peuting ieu mah kuring lah-lahan ngajak ulin manehna basa bulan keur nembongkeun cahayana da eta we nini anteh ge tepi ka atra katingali keur mamangku si mawat bari hahariringan. Mun dilenyepan mah matak tingku ringkak sabulu-bulu kareueung matak ruslas kaditu ka dieu. Bari nungguan manehna ngajawab lain teu na ulin panon mah teu leupas mencrong nini anteh bari miharep susuganan daek dianjangan ku kuring jeung si Cuneng Tanjung. Batan ulin teu puguh kapan nun ulin ka nini anteh mah sugan diajarkeun ni Nun Sutra. Sugan teh rek nolak sapajodogan. Poro hate teh geus samarmir ingis ambon sorangan ari pek manehna nganyakeun najan bangun nu asa-asa. Lempang ku ngurilingan taman kota da geuning manehna mah nolak diajak ka mall teh horeameun jeung lieur cenah mun ulin ka mall mah mending ge ulin mah kanu matak tiis pikir jeung hate teu matak sareukseuk titingalian. Sapanjang lempang rarenangan hiliwir seungit awakna matak ngaapungkeun lelembutan asa kuting trim ieu hate bisa nyang saya sirah aya nalahunanana anteng pateuteut-teuteup lalaunan nu ngalahun gonta ganti hanjakal masa kolepat sakolepat kuring anteng nyesep seungitna nu ngadalingding kadenge aya nu ngagaruahkeun mata buyar lalambutan hayang mah nyarekan mun asa teu wasa ret ka Cuneng Tanjung nu keur umat imut bari melongkeun kuring matak pingsem rumasa ka Parabun ku geulisna. Nuju ngalamunkeun saha ari Aa? Cenah ditanya kitu lain gasik ngajawab kalah ngajengjeng kaos patung panon molotot tapi awak teu bisa diusikeun heuras. Ningali naon A? Ngekeukek seuri halimpu jeung rangu kadengena. Ser getih nu ngamalir karasa nyeak kana awak matak panas karasana buak beungeut mah beureum ala batan secepot komo basa nu geulis ngajewang leungeun asa teu puguh rarasaan. Mun geus kitu hate teh beuki tagiwur. Hus ulah seueur emutan isin tuh pada ngaring-ngarikeun. Cenah bari nunjuk ka ibu-ibu nu kabeneran pasarandok paromana bangun manggihan nu aheng kerung jeung dibiridigan. Tuh kan Pokna semu ogo. Mun geus kitu sok hese mapalerkeuna hate nu ngagremet hayang ngusapan jeung nangkep pageuh. Nu bibiridigan ngaleos ngajauhan bari curugna nunjuk kana taana meureun nyangka kuring kurang saeundan. Peuting beuki simpe nu geulis Cuneng Tanjung asa beuki katingali geulis keur mah kasorot cahaya bulan nu mabrak. Atuh kageulisanna beuki nambahana malah asa ngaleuwihan widadari. moal uwih A. Cenah basa angin ngahiur niupan kana awak. Ditanya kitu mah lain hayang ngajawab kalakaha hayang nangkep pageuh kana cangkengna. Yu A ngali calikna. Nunjuk ka hareup reh katingali tangkal malati keur meujeuhna sumedang bekah seungitna hihilimiran ngan anehna beut ngadadak ngareh saawak-awak teu puguh make keueung malah make terus kadenge sora anjing babaung. Keur kitu teh beut teu katingali ka mana ngaliosna nu geulis ngadadak ngaleungit rei leungeun cucukan punuk karasa berat. Aa. Kadenge sora nu geulis tukangeun ngageroan. Sorana bangun nu jero pisan teu cara samemehna nu halimpu. Kawas nu dikomandoan kuring malik lalaunan
breh banget na. Tina karewas nu kacida kuring masih bisa ngayakinkeun mun ieu ngasa ukur titinggalian wungkul ilusi na impian lain saknyana. Piraku atuh Cuneng Tanjung menjadi nu pikagilaeun buuk cawipik kulit banget badis nini-nini jaba leungeun kukuna harideung jeung ranggoas. Kudu hemang. Cenah bangen ngeuheun mun kuring keur kebek kabingung. Lain rek ieu. Pokna bari seuri ngahihi. Teu bisa lumpat atawa leumpang ngajauhan. Basa manehna melong kuring. Karasa aya hawa aneh kana pikiran jeung hate kuring. Teu bina ti jalma nu keur ditenung ku tukang sihir. Bet nurut naon nu kudu dilakonan. Bari kuring sorangan teu nyaho nanaon. Panon ririakan lirlang layangan nu kapakan. Awak kuring ngoleang terus ngalayang nuturkeun ka mana angin mawana. Simpek nu geulis Cuneng Tanjung terus ngalendian kuring.